Mang coba ngerubah banget Satria jadi penggawa tah coba orang cobaan meraya ayo orang gaskeun meraya tah mula-mula orang potong heula ieu teh lain potong berenannya ala beungeutna urang ragajian ti luhur jeung ti handap tah supados ka ala gitu beunang tuh beungeutna ayeuna urang nambal atau napi eten kayu pikeun jeung ngarobahna tah ieu kayuna ngangge kayu albasiah baraya. Ieu kayu albasiahna tos garing tuh janten enakeun gitu. Tah urang pola urang naon malkeun supados engke ngepas gitu antara mahkota sareng beungeut wayangna. Tah ieu meureunan sakedik deui ya urang naon urang perhalus supados eueuh anu ngaganjel tuh ngangge perkakas anu rada alit tah terasna deui urang malkeun deui urang gurat deui pokona kitu jeung kitu supados engkena ngepas baraya tah ieu teh sami sareng ngabakalan nya ngabekalan beungeut kitu ngan ieu mah meureunan teu bisa kumaha urang margi meureunan tos aya huluna nya jadi beungeut teh nuturkeun keseluruhan anggota kepala gitu janten dina lekukan beheung kan teu bisa dicolong gitu baraya tah ayeuna urang gurat deui teras urang potong selebihna supados ngepas engke di mana dipasangkeunana tah oge supaya henteu tarahal teuing ngarautna tah ayeuna bagian sisina pinggirna urang kadekan deui meh ngepas oge baraya tah urang pasangkeun upami tos ngepas kieu mah atuh urang lajeng we urang lem urang pasangkeun gitu nah di lem wungkul teu dipaku da aman kieu oge da pageuh dijamin pageuh da ieu teh tos emang eukeurna nya lem kayu ieu teh sok diangge kana lamari kana mebel gitu jeung sajabana-sajabana janten tos teruji sok aya nu komen moal leupas eta di mana digelutkeun nah da moal atuh moal da seueur ieu ge malah mah kan lamun wayang ageng mah sok dibeulah dibobok tirona terus ditempelkeun deui tah tos garing mah urang lajeng we urang rautan ieu teh urang leutikeun urang bentuk wajahna hayang jadi ponggawa cenah mah coba di urang cobian ieu teh wandana purna nya baraya warna purna ieu teh sanes purwa upami purwa mah irungna teh badag pisan meber gitu upami purna mah nya sapertos layakna jelema we gitu wayang wong lah rai wong rai wong rai teh rarai meureun nya ai wong teh jelema gitu beungeut jelema lah gitu teras urang bentuk ieu irung sareng panonna tah laun-laun we da sing tarapti ari ngadamel wayang mah teu bisa gurung wusuh tah kedah diperhatikeun estetikana diperhatikeun mantes jeung henteuna sangkan meureun katarima ku si pemesan oge teu bisa kumaha urang meureunan itu baraya tah ayeuna urang lajeng kana kumisna sami urang raut urang damel pikumiseunana tah kumisna urang damelkeun tah kirang langkung sapertos kieu geuningan baraya tuh ayeuna urang jenggotna tuh kumis sareng bahamna parantos kabentuk oge ieu kantun jenggotna da identik ponggawaan mah jenggotna teh kitu diukir oge benten sareng satriaan upami satriaan mah tiasa dicoret wungkul dipeleng tiasa gitu ari ponggawa mah da ilaharna kieu kedah diukir oge janten nambih estetiknya nambih kumahanya sebut ponggawa teh geuman lah ningali raraina teh gitu tah kirang langkung sapertos kieu tah teu acan matanakin urang sepil kedap deui tah ieu kirang langkung beureunan kos kieu mentahanana baraya tah mungkin perlu diropea-ropea deui meureunan hatur nuhun parantos nongton oge nu komen ieu mudah-mudahan ka jawabnya hatur nuhun cag